Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Hasan Asyadzili boga murid ngaranna Imam Mursi. Imam Mursi boga murid ngaranna Ibnu Athaillah. Imam Mursi urang Maroko ngan pindah ka Mesir. Cicingna di Mesir, terus goroga pemajikan. Sanggeus boga pemajikan ngajar ngaji, di samping ngaji tauhid fikih istimewa ngaji ilmu hakikat. Tidinya Imam Mursi inget ka guruna nu aya di Maroko lantaran boga madu asli. Resepen pisan guru mun ngadahar madu asli, resepen teh lain menikmati ingat ka Kangjeng. Sebab Kangjeng suka pisan ngadahar madu asli. Maka dikirimkanlah 2 kali ku Imam Mursi penting yen surat. Sebab dikirimkeunana teh lain endek melalui manusia, lain endek melalui jin, tapi langsung ka Gusti Allah. Dina suratna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya syaikhi. Terus di jerona bahwa kaula ngirim madu 2 kali lewat laut. Wassalam tilmizuk, wassalam murid bere Mursi. Langsung dikalautkeun, ditepak doang laut. Ieu pangadatangkeun ka nagara Maroko. Ya, sing hade awas ya mun teu datang diancam saku aing. Teu wali mah kos kitu. Subkeun ka laut. Masya Allah. Ari Imam Mursi penting teh kapan sok ngalayangnya nama ke tempat-tempat murid ka wali-wali hiber. Kakarak gedeg hiber jol bae. Syekh Abu Hasan Asyadzili hiber make jubah putih. Assalamualaikum. Kaget I guru maneh ngirimkeun eta 2 kali madu melalui laut aing nyaho ngageter murid. Aju maneh kuari deuk hibran deuk ngalayat ka murid-murid perkumpulan di sekitar ieu nu aya di Yordan, nu aya di Mesir, nu aya di Mekah, nu aya di Madinah, nu aya di Yaman. Mursi leutik tama kos kitu. Aing guru sia bisa aing ngadatangkeun sia kuari ti Mesir ka Jabal Qop. Di Jabal Qop ka dieu deui bari teu kudu ka manana. Percaya sia kae? Oh, percaya jasa. Ieu ulah waka dilakukeun ye kikiriman madu kos kieu ye. Atuh pentingan kene sia bae ka aing ga ditu hiber daripada ka murid-murid sia. Pohoan murid kita poho murid. Ai madu dikirimkeun ka laut ai cenah hibran tolol teh jebae. Tuh. Ai sia teu boga adab. Sia bisa kitu teh kapan ilmu hakikat teh ti aing. Atuh kulaul dikirimkeun ka laut teh aing teu nyaho. Hampura mama. Hampura. Nah. Sia yang didatangkeun ka Jabal Qop, ti Jabal Qop ka dieu teu kudu ingkah bisa. Bama bisa kos kitu kunaon lantaran surga Firdaus geus disanggakeun ka kaula. Murid-murid anu bakal asup ka surga Firdaus teh geus dipasrahkeun ku Gusti Allah, tetapi kaula mah embung lantaran ja Kangjeng Nabi ge henteu kitu ngan kula mah teu leupas ti Kangjeng Nabi. Eueuh hiji perkara sadetik poho ka Kangjeng Nabi titik sakitu bae. Mantak nanaon ge selalu niru Kangjeng Nabi. Iyalah jelema anu niru ka Kangjeng Nabi pasti Kangjeng Nabi na dibere mujizat, nu niru-niru ka Kangjeng Nabi nyiplak ka Kangjeng Nabi dibere karomah kajen kukumaha. Ulah ngabaikeun guru sih kade. Hamburat. Geus, eta mah naon ngaranna madu mah engke dicokot ku kula geus. Ulah ya dicokot teh mah ulah. Geus salama berarti hulang murid mentah hampura geus beres. Langsung hiber deui.
Syekh Abu Hasan Azzazili langsung di laut ayam muncul di mulut Maroko. Cik Abu Hasan hai madu ngomong siap ngomong barang ngomong teh nyaritakeun keaslian madu jeung henteu nu hiji ieu asli nu hiji teu asli eta bisa ngomong ta madu bisa ngomong kula asli ieu mah madu ieu nu ieu mah kula mah campur cenah teh tah dibalikeun deui ku Syekh Abu Hasan Azhar he madu bebeakeun ka murid sia ka ditu bebeakeun ka nu ngirim sia murid aing bahwa kula teu ditarima lantaran teu asli beakeun nu ieu mah dibawa ka imah nu ieu barang datang itu Waalaikum salam masuk ayo masuk aduh tuh urang mah assalamualaikum teh paling ge simba urang mah assalamualaikum teh paling ge babaturan paling bahaya nu lagi assalamualaikum biasa tamang guys nah ieu aduh kula kita balik deui ku guru kula Syekh Abu Hasan Azzazili kunaon emang lantaran kula ditanya keaslianana aju kula teu asli Masya Allah karim isin amat nu hiji deui mah asli teu kacampuran alhamdulillah acak muridna nu hiji asli nu hiji henteu dibalikeun deui nyaho nu asli nu henteu pan urang mah kawin ge isi budak bener henteu ya hese urang isi nurut moal ka aing ieu sebenarnya mah aing beungeutna mah bogoh nu sebenarnya ngan ieu Lampung ieu asana nu geus bado nyeri hate ieu Lampung ieu teh ya padahal di Lampung ya tuh aya nu bager 1000 hiji lah tah ilmu kewalian bahkan gos gitu Masya Allah karim lamun urang nyaritakeun peperangan nu dipimpin ku wali sanga ke iraha deui atuh sarua ketika maju ketika mundur sesuaikan jeung perintah Allah. Nah ieu ari langkah-langkah di Indonesia teh kan keur diopenan lantaran sangat dahsyat kecurigaan pesimis urang geus mengarah alamun nu peduli kumaha ayalah insyaallah lalauna untuk menyelamatkan bangsa jeung negara. Ketika Allah nyalametkeun aya bae, ketika Allah moal nyalametkeun atuh kandas tinggal urang mangadoa mudah-mudahan Indonesia saralamet. Mudah-mudahan bangsa Indonesia saralamet, negarawanana saralamet, jala lujur, ulaya indikator sehingga urang hirup di Indonesia sakumaha perjanjian karuhun urang merdeka zahiran wa batinan. Allahu a'lam.